mudahan orang kabeh dihampura sakabeh dosa sehingga diangkat ku Allah subhanahu wa ta'ala siksaan-siksaan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kula terus baik ingat ka guru almagfurlah ieu teh ya. Ieu kan kuari loba lalir teu bugah teu bubuh lalir teh baik kula ngobrol sababaraha kali jeung guru almagfurlah Abah Uci teh ieu tanda-tanda ieu loba anu bencana anu sangat luar biasa anu ieu teh korban loba teh asa loba lalir-lalir teu pugah teu puguh. Ieu diperhatikeun bari lalir di unggal liwah loba terus teu pugah teu puguh. Mantakan ulah eureun-eureun urang ngadoa mudah-mudahan diangkat siksa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dijauhkan tina segala mara bahaya sehingga orang tetap orang tenang bisa ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu terjadi endek tsunami Aceh, tsunami berbagai tsunami, gempa jeung sajabana ieu rata-rata alamatna lalir heula. Teh ieu kuari kan loba lalir. Sedangkan ieu endek tahun baru. Mentang geus lah teu boga duit mah mending cari cing bae. Teu boga duit. Kos aja bendi tanya memang kalau boga duit ieu. Ieu urang mandengan urang cari cing bari istighfar ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Intina mudah-mudahan orang kabeh diselamatkan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Di zaman Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi salam, keturunan anak incu Nabi Adam ieu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Rasulna langsung Nabi Adam alaihi salam. 1000 tahun lebih umur Nabi Adam, panjang, berarti kan geus ribuan daripada anak incu cicit. Terus wafatlah Nabi Adam. Saha generasi anu neruskeun daripada perjalanan dakwatul Islamiyah supaya masyarakat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diangkatlah ku Allah putra bungsu Nabi Adam, Kangjeng Nabi Allah Sis alaihissalam. Nabi Allah Sis ialah anu terus ngajelaskeun tentang Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Terus regenerasi mual aya kepakuman dalam setiap masa. Allah nurunkeun rasul nabi. Andai kata aya kepakuman masih aya khalifah-khalifahna para ulama-ulama anu ngajelaskeun tentang Allah anu sang maha pencipta, menciptakeun langit, nyiptakeun bumi. Ieu terus be henteu aya pakum. Tuh dipertanyakan ku sahabat ka Kangjeng teh, wahai Rasul, benarkah setiap generasi aya Rasul, aya Nabi? Cak sakaol ti kalangan musuh anu mempertanyakan ka Kangjeng, wahai Muhammad, cenah aya utusan setiap generasi. Matakan turunlah ayat anu tengah jelaskan tentang bahwa setiap umat, setiap generasi pasti aya utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Walikulli ummatir rasul, cak Allah bicakeun wahai cucunan, walikulli ummatin, setiap umat, walikulli ummatin, setiap generasi, rasulun, aya seorang utusan, nabi, rasul nu diutus ku Allah subhanahu
wa ta'ala. Di masa kaum Ad Allah ngutus Kangjeng Nabi Allah Hud alaihi salam. Di masa kaum Samud Allah ngutus Kangjeng Nabi Allah Saleh alaihi salam. Di masa wilayah kaum Liwatin Allah ngutus Kangjeng Nabi Allah Lut alaihi salam. Terus be sehingga 313 utusan, wakila 314, wakila 315, anu tina jumlah seluruh nabi 124.000 nabi. 124.000 nabi nu pangkat rasul 313, wakila 314, wakila 315. Nu dicantum dalam Al-Quranul Karim 25 nabi. Masya Allah. Berarti kan lobaan keneh nu henteu tercantum, menyebar di berbagai daerah-daerah. Cuman setiap nabi rasul diutus di satu kaum pasti aya nu menentang. Tuh dele Kangjeng Nabi Allah Hud alaihissalam ditentang ku kaum Ad. Tuh dele Kangjeng Nabi Allah Saleh ditentang ku kaum Samud. Sehingga terjadilah dimusnahkan ku Allah kaum Ad, hancur. Kaum Samud hancur. Termasuk kaum Liwati, kaum Kangjeng Nabi Allah Lut alaihi salam. Ulah aneh. Pengikut Nabi, pengikut Rasul, para ulama-ulama muncul di setiap perkampungan, pasti aya anu ngabohongkeun, pasti aya anu menentang, pasti aya anu henteu resepet. Ulah aneh, turunan mah. Turunan. Kajeun antep geus bae. Eureun kah dakwah? Eueuh istilah Nabi Rasul eureun berdakwah. Sababiah penentang-penentang, kaum penentang-penentang moal aya. Deuleu Nabi Allah Musa alaihissalam kurang kumaha luar biasa, Firaun alaihi laknatullah ngalawan ka Kangjeng Nabi Musa. Berhentikah dakwah Nabi Musa? Tidak, terus berjalan. Tingali Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Masya Allah, Namruz menentang Kangjeng Nabi Allah Ibrahim. Berhentikah dakwah Nabi Ibrahim? Tidak, terus berjalan. Masya Allah, hiji pun sejarah Anbiya wal Mursalin anu dakwah ditentang ku kaum-kaumna berhenti berdakwah, tidak, terus berjalan. Biarkan anjing menggonggong, kapilah tetaplah berlalu. Tah iya kan mantep luar biasa. Masya Allah. Hakur kejeng Ustadz Kiai Kuari tek karakter dibere berkat ge pundu laju enggesan bae gantung sorban saya kunaon ari kamari masih caramah bae uyang aing kunaon letik bae amplopna. Masya Allah ari sia caramah kunaon urusan jeung amplop atuh endek nyaran duit mah maningan usaha we pugu dagang atau mun hese-hese mah tuh ngurak belut tanaon mah nama tuh isi ade. Masya Allah. Walikulli ummatir rasul, walikulli ummatir rasul, setiap generasi rasulun aya sang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana-mana utusan Allah tiada dakwah kemudian dibohongkan, dihinakan, itu pasti Allah bakal nurunkan siksa terhadap masyarakat anu ngabohongkeun ka sang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu geus janji ti Allah, mantakan dijelaskeun ieu tiap fa idza jaa rasuluhu, di mana datang seorang utusan ke masyarakat sekitar. Fa idza jaa rasuluhu, di mana datang utusan Allah ka kaumna.
kemudian pakaccabu masyarakat eta teu percaya bahwa eta teh seorang utusan, teu percaya bahwa eta teh seorang nabi, sehingga dihina, dicaci, dimaki. Tunggu tanggal main kudia baidahum bil qisti. Pasti Allah bakal nurunkeun hukuman siksaan bil qisti dengan kemahaadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni jelema anu nentang ajaran Islam nu dibawa ku nabi, ajaran Islam nu dibawa ku rasul, ajaran Islam nu dibawa ku para habaib, ajaran Islam nu dibawa ku para ulama-ulama. Iya pasti Allah bakal nurunkan siksa ke golongan para penentang-penentang. Masya Allah, na'udzubillah, qudiya bainahum bil qisti yakni bil adli fayu'adzabuna, disiksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara nabi, rasul, para pengikut-pengikutna, para ulama-ulama, ia bakal diberi keselamatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamet ya imah salamat dunia wal akhirah, wa imah salamat alam akhirat. Itu pasti, itu pasti. Mengatakan dijelaskan wa yunjar rasul wa man sadaqo, salamatlah sang utusan wa man sadaqo, jeung golongan anu ngabenerkeun ka para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaran salamat ya berarti geus disiapkeun surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kangjeng Nabi Allah Zakaria alaihissalam dibunuh, diragaji Kangjeng Nabi Allah Zakaria, sehingga syahidlah Nabi Allah Zakaria, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Secara johiriyah terbunuh Nabi Allah Zakaria, tapi kan langsung jadi bintang di surga. Hai golongan para penentang Nabi Allah Zakaria anu ngaragaji, anu ngabunuh, langsung disiapkan neraka ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu ngabunuh putra daripada Nabi Allah Zakaria, Kangjeng Nabi Allah Yahya alaihissalam, anu populer disebut Yohanes sang pembaptis. Kangjeng Nabi Allah Yahya alaihissalam dibunuh, iya tia langsung jadi bintang surga. Ulah dianggap henteu salamet Nabi Allah Yahya, ulah dianggap tersalamet Kangjeng Nabi Allah Zakaria, termasuk Kangjeng Nabi Allah Hizkil alaihissalam terbunuh ku kaumna. Hei ulah dianggap tersalamet, langsung jadi bintang surga. Nu ngabunuhna iya pasti bakal jadi bintang-bintang neraka bakal. Na'udzubillah min dzalik. Iya terus beregenerasi, regenerasi. Di zaman Kangjeng anu ngabenerkeun ka Kangjeng Rasul atuh bakal salamat langsung jadi bintang surga. Nu menentang ka Kangjeng Rasul terbunuh dirina dalam keadaan kafir, neraka bakal na bagiana. Terus be zaman sahabat, zaman tabi'in, atba tabi'in, atba sampai datang ke detik ayeuna, dibunuh para kiai-kiai, dibunuh para ustad-ustad di berbagai daerah, di berbagai negeri. Ulah dianggap tersalamat para kiai, ketika terbunuh dek make cara naon bege langsung jadi bintang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, iya adalah yunjar rasul wa man sadaqo, salamatlah utusan, salamatlah para pendukung-pendukung sang utusan, yakni bakal jadi bentang surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain terus berdakwah, siar-siar agama ulah sampai parut, ulah sampai putus, dengan apapun alasannya terus berjalan. Masya Allah, serahkan kabeh sapinuhna ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena geus janji ti Allah, saha anu ngahancurkeun agama Islam, saha anu ngahancurkeun agama nu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, saha nu mariman ajaran-ajaran Islam, berbagai bentuk cara marimanana ke bakalna turun siksa melalui aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mual aya jolim Gusti Allah ngutus atawa ieu nyiksa golongan tanpa dosa. Berbeda jeung Allah mere anugerah. Bigoiri wasilatin wa bigoiri sababi. Lamun mere nikmat ieu jelema padahal mah tilok salat. Malah mah nyekelan botol begal poe. Tapi dibere maju be usahana. Tuh. Kajeun heula si eta puasana rajin, tahajudna ge beuh masyaallah, datang ka tarangna ge harideung. Terus be tapi balangsak deh. Tuh kan. Ih. Masyaallah. Urusan singa diawas. Allah mere anugerah, mere nikmat bigoiri sababin wa bigoiri wasilatin. Bigoiri sababin wa bigoiri wasilatin. Jadi urusan salat be, kemudian bangkrut be urusan. Tilok salat maju be atau urusan. Geus kumaha Allah be tah mah. Tuh, aya jelema biasa-biasa be, kok Allah diberi anugerah jadi wali. Jadi wali atau urusan bigoiri wasilati wa bigoiri sabab. Ih, padahal masih eta biasa-biasa eta teh pohara jasa ibadahna terus be, Masya Allah datang ke awak lagi letik kuru jasa. Ih, ente diberi anugerah misalnya jadi wali, boro jadi wali solihin ge henteu. Teu atuh urusan bigoiri wasilatin wa bigoiri sabab. Masya Allah mantak ulah aneh jelema teh kok si etanya ku Allah diangkat padahal mah ilmuna kaukur ku ai, ibadahna kaukur ku ai. Atuh gara ukurannya ku sia. Nggak capek-capean. Jadi tukang ukur hirup. Masya Allah. Atuh jadi tukang ukur mah calo ngaranna kos gitu kan. Tilok sugih. Tilok. Ya Allah ya Rabbi. Kunaon hirup ngukuran jelema. Allah anu boga anugerah memberikan anugerah yukti mayyasa diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu kudu hese-hese deus serigu kalau dicaritakeun teh. Murid tuan saya nunuturkeun tuan saya ngalengkah saeutik teh ngalengkah. Kunaon aya di daerah anu teu wauh padahal lengkah kakarak salengkah dua lengkah doang. Oh ieu teh teu wauh daerah. Didinya dituturkeun be asup ka hiji bangunan. Begitu sup ka hiji bangunan teh. Dinya aya suara keur ngahamuriring teh aya jelema lewat termasuk aya anu jenggotan panjang. Nah. Aya beberes balik deui tuturkeun isukna teh kananya muridna ka tuan seh tuan eta teh ka daerah naon kageeteun tuan seh amang semilu kitu kula nuturkeun tah cak tuan seh eta teh daerah anu geus beda nagara. Masya Allah lempang di Irak salengkah dua lengkah teu wauh geus beda nagara. Eta teh ilmu toy tah kos kitu teh. Sanagara salengkah. Coba Haji Pendi lamun boga ilmu kos kitu. Geus cenah mah asal di Bali terus deureun-deureun di ditu nya. Ya Allah ya Rabbi. Terus tah eta teh aya nu amuriring eta teh hiji wali abdal teh maot kula harita ngahadiran kamaotan wali abdal. Setiap hiji wali abdal maut pasti langsung aya nu diangkat ku Allah diganti. Tek be eta teh kan ngahadiran pelantikanana.
Gusti nu agung Nabi Allah Khidir alaihissalam hadir ulah hadir saha nu ngagantina anu aya jenggotan panjang teh cih eta teh agamana Kristen agamana laju disahadatkeun ku kaula teu syahadat kakarak bersahadat ieu teh ya kan mualaf kan eta teh langsung jadi wali abdal coba diangkat langsung ngagantian jadi wali abdal kakarak deh nyana bersahadat disahadahkeun ku tuan saya langsung jadi wali abdal iyalah yu'ti mayasa anugerah ti Allah subhanahu wa ta'ala ari haji pendi teh orok Islam terus beda teng boro-boro jadi abdal malah jadi kadal Masya Allah wahum la yuzlamun mual aya anu dijolim ku Allah subhanahu wa ta'ala jelema disiksa biguiri janbin tanpa dosa di alam dunia nu mantak diturunkeun ku Allah siksa terjadi tsunami siksa terjadi gempa siksa terjadi banjir bandang siksa berbagai siksaan-siksaan ieu teh tan moal aya nu tanpa alasan pasti meureun ieu teh aya anu pernah ngalakukeun dosa anu pernah ngalakukeun dosa anu pernah ngalakukeun dosa anu ieulah dosa anu dilakukeun ku manusia-manusia disiksa ku Allah moal aya jelema tanpa dosa keturunan siksa ku Allah subhanahu wa ta'ala berbeda jeung anugerah tadi anugerah biguiri hisabin wa biguiri wasilatin tapi siksaan mah tetep bita jebehim biguiri jurmin moal aya dosa moal aya siksa tanpa dosa di umat tersebut mantakan pakadalika naf'alu biha ulai terjadilah siksa ke golongan musyrikin Mekah pada saat itu Abu Jahal modar konyol di tanah Badar kejeng rombongan-rombonganana iya kan akibat dosa pribadi Masya Allah mantakan mumpung encan ayat turun siksa secara global urang ulah eureun terus bertobat ke Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan orang kabeh dihampura sakabeh dosa sehingga diangkat ku Allah subhanahu wa ta'ala siksaan-siksaan amin ya Allah ya robbal alamin kula terus baik ingat ka guru almagfurlah ieu teh ya ieu kan kuari loba lalir teu bugah teu bubuh lalir teh baik kula ngobrol sababaraha kali jeung guru almagfurlah Abah Uci ieu tanda-tanda ieu loba anu bencana anu sangat luar biasa anu ieu teh korban loba teh asa loba lalir-lalir teu pugah teu puguh ieu diperhatikeun kuari lalir diunggal liwah loba terus teu pugah teu puguh mantakan ulah eureun-eureun urang ngadoa mudah-mudahan diangkat siksa ku Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dijauhkan tina segala mara bahaya sehingga orang tetap orang tenang bisa ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala waktu terjadi endek tsunami Aceh tsunami berbagai tsunami gempa jeung sajabana ieu rata-rata alamatna lalir heula ieu kuari kan loba lalir sedangkan ieu endek tahun baru mentangis lah teu boga duit mah mendingan cari cing bae teu boga duit kos aja bendi tanya memang kalau boga duit ieu orang mandengan orang cari cing bari istighfar ka Allah subhanahu wa ta'ala intina mudah-mudahan orang kabeh diselamatkan ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin wa yaquluna mata hadzal wa'd wallahu a'lam bishawab.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ngucap isun wa fil hadisi alamun min alamin nubuwah. Lan iku tetep ing dalem iki hadis utawi tetenger saking pirang-pirang tetenger sifat kanabian. Pakod kutila tatar, maka teman-teman kota la tatar mata ini sopo kaum tatar min ahli Baghdad, saking ahli Baghdad, hina duhulihim piha ing dalam waktu mancingnya tatar piha ing dalam Baghdad. Nahwa simiati alfi insanit ing umpamane 500.000 manusia. Wa ya al marratul lati istaqarra kharabuha alayya ilal ad. Wahyalan utai kotlu iku sabalenan kang tetep opo rusake atau rubuhe Madinah alaiha ing atase Madinah ilal an takamaring waktu iki. Pabizalika kusifas Syekh Najmuddin, maka kalawan mangkono pakod kutila tatar kusipa den muka sapahaken den bukaaken asaihu sapa Syekh nyatane Kiai Najmuddin As-Sayyid kang dadi Sayyid. Fa innahum maka satone kaum saaluhu iku nakon ya kaum ing Syekh Najmuddin ayas Allah fi tahmidil fitnah ing yenta anjaluk ya Syekh ing Allah ing dalam mademi fitnah atau nyerepi fitnah. Pakola maka ngucap ya Syekh hadhihi fitnatun la tukmidu. Hadhihi utawi iki iku fitnah la tahmidu kang oranana padem atau sirna sirep illa ba'da qati sulusi ahli Baghdad Allah. Angin ing dalam sausane den pata ini sepertelune ahli Baghdad, sepertelune ahli Baghdad. Ngalanjutkeun tentang peristiwa anu sangat luar biasa hancurna negeri Baghdad Irak jeung kota-kota Islam baheula ku bangsa Tartar kaum Mongolia, sehingga seluruh sendi-sendi kehidupan Islam hancur kabeh sampai detik ayeuna. Kehancuran bekas daripada penjajahan bangsa Tatar kaum Mongol ieu henteu bisa hudang deui kabeh. Hancur seluruhnya. Ternyata geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantakan hadis ieu teh ya ngajelaskeun memperkokoh alamun min a'lamin nubuwah, tanda kanabian kebenaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon nu diucapkeun ku Kangjeng Rasul bener ternyata, naon nu diomongkeun ku Kangjeng Rasul nyata bahwa bakal terjadi kehancuran anu maka ieulah kaum Tatar pakod kota Tatar min ahli Baghdad hina duhulihim fiha ketika menjajah negeri Baghdad eta teh 500.000 jelema korban pertama. Masya Allah. Terus kan loba wali hari tadi wali loba diantarana Syekh Najmuddin. Syekh Najmuddin ditanya, ieu kan fitnah, geus beja ieu teh anjeun wali munajat ka Gusti Allah supaya ditutup. Cak Syekh Najmuddin kula geus munajat ka Gusti Allah. Ternyata fitnah terjajahna bangsa Baghdad ku kaum Mongol henteu bisa terjaga. Kula ngadoa ka Gusti terus ngadoa eta mah geus nubuat kebenaran janji ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi geus andai kata lamun geus memang ketentuan moal bisa katolak walaupun ku wali sendiri.
Geus betek bahkan cak Syekh Najmuddin ieu teh ya fitnah moal bisa parem sehingga masyarakat Baghdad tia tilu parapatna terbunuh. Jadi berarti sesa saparapat. Masya Allah terjadi anu sangat luar biasa. Tayelah waliyun min auliyaillah terus ngadoa bahkan kayak diharap dijelaskan Syekh Najmuddin teh kayak kula bakal nanti ya iya panggilaan pae bakal kena fitnah eta engke sabada kula si anu sabada kula si anu sabada anu si anu terus be diucapkan hiji-hiji natek be barang kanyataana bener bakal. Iya pertama syahid ya adalah Syekh Najmuddin terbunuh dalam pertempuran iya serangan kaum Tatar. Ya Allah, tayelah terjadi fitnah-fitnah anu sangat luar biasa. Tuh kayak bakalna eta teh terjadi kayak bakalna di kota Madinah, di kota Mekah, terus bengke ieu bab bakal nyaritakeun turuna Imam Mahdi bakal. Nu mantar dikeure ye kukula teh ya ke bakal nyaritakeun turuna Imam Mahdi. Di mana apa di lembur pondok eta Imam Mahdi. Jadi kan ieu hiji penting geus nyiapkeun bae eta teh. Tah ke seperti kumaha ciri-cirina ke turuna kumaha jeung sajabana karena kuari geus loba nu ngaku Imam Mahdi. Ngaku Imam Mahdi. Haji penting kita ngaku bakalnya ya. Ayo ya, katakan kalau terus dibaca setik-setik supaya orang memahami. Mudah-mudahan orang selalu diselamatkan ku Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Diberkati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.